Oh, jadi yakin datang musibah gitu teh kusabab jalma nu teu syukur kalimat Allah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan syukur teh aya nikmat umum, aya nikmat khusus, aya nikmat khusus. Nikmat umum mana? Nikmatul hayat, nikmat hidup alhamdulillah. Ya kan nikmat umum. Kesulah bismillah. Lapat ar-Rahman sifat awal jeung lapat Allahi, bismillah bismillah tetap yo nikmat pang ageng-agengna di dunia. Jangan manusia Islam, kafir pun diberi nikmat Allah. Jangan-jangan kafir, binatang pun diri dia diberi nikmat Allah. Maksudnya nikmat umum, nikmatul hayat, nikmat hidup. Dan umum hidup, tangkal jauh, kucing, doma, hayam, hirup. Ngan meureun doma mah hirup nak terang ngaji. Lamun jalan mah terang ngaji awas dong. Doma. Bisa kenal mikir. Doma suka madrasah tara. Lamun kurang tara ka madrasah bos. Mikir lah mulot. Setuju. Ayo doma sok jumaat tara. Kita satam nyalah-nyalah batur. Mata doma mah dah dijuput dan tara salat. Mata jalmi mah dibedakeun ku Allah hidangan apapun nasi nu hebat da asa salat. Mata boga keluarga kata salat geus perban juput. Ayo ngelotot. Jawab, mengko ngayakeun ayeuna. Punten ya bingung. Allah ya gani mudah-mudahan sing teu amin. Amin. Datang kacau hidup, cuma tangga dulu. Gue taruhin tidak bisa melangkah, tidak bisa ngomong, tidak bisa lomba. Udah mau bisa ngomong, bisa lomba. Butuh tinggi, butuh gede, butuh minuman, butuh makanan tangga kacau ge ngan tangga kacau mah tara salah. Mata lo menjawab cerat tara salah apa tanggal tuahan tengah hiung-hiung tuan walaupun kejo hari-hari di dunia Allah jalan candekan sholat sing dekat sholat amin sholat sing tapi kalau amin tak manis tinggal kesalahan jalan tara sholat deketan udah kecil pepelian taufik batu salah cara ulang udah diponis dengan salah ayo deketan ada jangan sholat udah diomong leres deh ajakan deketan pada hukum jelema mah gitu. Saya tong ngadukeun jelema tara salat, justru sinadaikeun salat. Pajak Allah mah halus tuh hukum Allah. Panjangan hukum manusia mah goreng atuh keutik jorok. Hijian preman sakit parapakan sakit parapakan. Si ho ya. Leres dah. Ulah diponis dina kesalahan. Batu tara salat diomongkeun ajakan. Pan urang kerjaan paham kitu. Leres dah. Mudah-mudahan masih bisa ngambil itu amin. Amin. Ya robbal. Mudah-mudahan teh aya penentuan hidup, aya gaya hidup, pedoman hidup, penentuan hidup, maksud hidup. Laras dah. Mana maksud hidup kalau tidak mengenal Allah bidang ibadah? Penentuan hidup kudu boga dunia, ngan kudu make pedoman hidup. Cek Quran, cek hadis, cek hikmah, tah urang bergaul hidup. Kumaha bergaulna? Da cek pedoman hidup urang mau cek buku. Moal kawas ka bakal. Laras dah. Mudah-mudahan sedikit sholat amin. Iya mah dong, Pak, tara sholat teh. Mata antara sholat apa dong? Tak ada maku ala kismain. Doma dibagikan dua bagian, aya doma biasa, aya doma luar biasa. Doma biasa tara sholat ngantara udun. Lamun doma luar biasa tara sholat ngan osok udun. Enggak sholat emang, tong nyalah-nyalah. Mudah jangan cari solusi dari sholat. Leheng doma mah teu sholat oge dagingna ngeuna. Kulitna laku? Taina laku teu? Laku daging 10.000 kesuan. 10.000 piih daging. 10.000 sekarung ngan ulah jual balik cek urang pikir nak lulian kuliah ngumpulkeun 10.000 sekarung. Teu sah jual balik. Coba teh jelema teh gua kumpulkeun laku moal. Paling jijik nyambak teh jelema. Lamun eta jelema kacincak-pincang ada-ada. Tapi teh doma diakui. Najisnya teh acara pergelusnya sekarang sadreuk mah jual. Coba teh gua kumpulkeun. Oh hebat kan yang doma. Gimana sih jalan mutar sholat, saya martabat. Doma mah dagingnya ngana. Kan dibeda ni mah kok. Kulitna laku. Taina lah. Lah di manusia. Doma. Mantan manusia menghirup jauh dengan ulama. Tak tolak ilmu syaitan kata.
Kakek Imam Nawawi kudu sasirup jeung Imam Wahab bin Munabbah kudu sasiruhuma laulal ulama la suranas kal bahaim lamun dikirakeun manusia geus jauh jeung paling ulama teu aya para ulama la suranas kal bahaim manusia akhlakna pas binatang nang dibilang ini malah dina sudah kepan balhum agol leuwih sasar tibatan binatang manusia lamun geus jauh jeung alim ulama betul deketan alim ulama selajan urang hidup di Bangka Barat Badung deketan alim ulama. Nah sebabnya lantaran iya amal wahai para pemuda dikenangan uang iya insyaallah kana hijrah kecayoskeun sakedik merenang kenyarioskeun ilmu guru amal kaya meren amal sifat manusia tobat sifat manusia dunia sifat manusia moal beres sifat manusia anu teu sifat ilmu adalah sifat Allah. Allah mau amal Allah mau tobat sifat dunia sifat manusia lamun sifat manusia ngalaksanakeun dunia lamun tanpa sifat ilmu sifat Allah beres semua. Urang lamun ibadah ke Allah maka teu make sifat ilmu beres semua. Urang tobat ke Allah lamun teu ngama ilmu sifat Allah beres semua. Da tobat mah jeung amal dunia sifat manusia, eta mah sifat Allah mah al ilmu. Mata luruskeun ku alim urang deketan jalan kumantara. Mudah-mudahan nasi mana sifat ilmu amin. Amin. Ulaika kal an'ami balhum adol manusia lamun jauh jeung para ulama balhum adol leuwih sasar tibatan binatang lamun jauh jeung para alim mudah-mudahan para ulama simpannya musuh amin sing biasa membanggakeun kaula amin urang mendekati sing hamdan ilmu maka amin ya rabbal leuwih bangga saur Allah balhum adol leuwih sasar tibatan binatang contoh lamun dina meja ieu namanya iya terang tua meong macan lamun dina meja iya aya daging udud duit beas ku meong dicokan naon daging udud digenyot mah beas dipanggul mah duit di kantongan mah lamun ku gua beak beak mah ini menunjukkan contoh kalau bilang tapi yang biasa mau kesepuhan contoh mah cukup hiji pas koma jadun kok imun pas binatang piye jeung paemung tadi hoban geus contoh mah hiji kos kolot ditanuan ayam jangtungan pare bisa aya ayam contoh mah hiji we ditemuan dek budak teh gol manila diantep gol bebek diantep lain ayam contoh teh teh nyaho kana kias jago ilmu pada teh nyaho kias budak teh ditemuan sebenarnya ayam teh ditemuan dia acak-acakan da ayam mah Acak umi ketemuan pare bisa ya ayam kana bebek jeung soang. Yo. Teh teh kias wa. Kan contoh mah kuas sorangan anu sejen kiaskeun ka dieu. Si ieu mah urang mah bae ieu gitu. Nek jago kias ke suami kolot bae. Kiaskeun tuh saudara. Contoh mah cukup hiji. Ngasih gua untuk stres wa cing. Nu sejen tah gua ulah gitu sing mikir wah pede aku hayam bebek soang manila pan barabe mana masih hiji contoh mah kiaskeun we pas koma jaeun nonton punya jeung panya anu sareng eta naon gitu jaeun koimun da jeung obat naon sarua pedah hayam bebek diantep manila diantep tak senang cukup gua masih mikir gitu. Beak. Meong buka pamilya daging ngumpul makin kuah beak apa? Sikat. Udah lama daging dang. Udut kantongan, beak dipanggul, duit kantongan, jeung meja-mejana beak. Gelek KTP beak. Jamatan Koral Asma sikat. Yang penting ada. Bisa ingat ini. Jadi kan balik bulan. Lebih bengal. Musang cara mudah-mudah hayam hiji. Ku jelema bengal jeung kanangan digotong. Tah. Sero ngubek ulah kanyahoan ku jelema jang-jang ku jelema dibedahkeun. Kuah. Bengal lamun jauh jeung pada alim. Rama. Ieu buktikeun pangan Imam Nawawi.
hayang kena jelas Rahman ulaika kal an'am bal hum adall. Sasar tibatan binatang manusia lamun jauhnya beralih. Mantap alangkah baikna, alangkah senangna para pemuda nyaketan kana ieu bab talab ilmu bari dihampura dosa amin. Amin. Relatif talab ilmu dihampura. Man jalasa di majlisil ilmi, barang siapa yang duduk di majelis ilmu, diuk ke diuk. Tercatat kenunutan yang munyar barang dahar minum tercatat kan diuk. Diuk. Nu ngaji nya hareup mulon, jadi. Nu itu nya hareup netan, jadi. Nu ngadengakeun ngaji boga bodoh, nu ngawurugna teu boga bodoh, jadi. Coba lu salat. Makmum nya hareup netan, imam nya hareup mulon sama. Ini yang hareup mulon kabeh teu boga wudu hiji sama. Ana boga wudu kabeh yang hareup mulon barandaan sama. Tapi ngaji mah bebas-bebas. Rek yang munyar barang daang rek nyeun silahkan nunutan jadi. Paling oge ilmu deungeun. Pokoknya terus situ ngajina hees wae alus. Alus. Nama rombongan dituntun pasir we. Pangwat madrasah. Manjalasa diuk cerita kenunutan barang dahar yang munyar hebat kan talab ilmu alhamdulillah. Kita ngaji. Cenah eta ngaji teh can bisa amal. Atau ada amal kunaon? Terus sok pada ngabacot. Punten nu ngabacot. Bukan si eta mah percuma sih ngaji kita diamalkeun. Batur mah teu diamalkeun geus dihampura dosa. Arek ngamalkeun ya diamalkeun. Percuma dah tong lakon teh. Itu tidak anu, batur mah tadi dahar oge melak, ai uar ka dahar naon. Sing mikir wae ngomong teh. Batur mah tadi amalkeun oge. Ai amal, pan talab ilmu teh ngamalkeun ilmu. Geus dihampura dosa. Geus morolok dosa. Manin takola liya ta'allama ilma, barang siapa yang melangkahkan kaki tujuan rek talab dihampura dosa alhamdulillah. Manin takola lempang. Kami juga ngawas di palabuhan. Pak Kiai teman lompang, abi cuma numpak motor. Atau kau mau numpak motor ke imsakan. Kita meninta kola lompang. Karena ingkar, atau motor ke imsakan. Gak paham deh. Ayo bisa nyalakan. Atau jalan ngalai ya deh horoy. Meninta kola, nggak sudah yang meninta kola. Barang siapa yang memutarkan ban motor, bisa kita. Kung kating sa kabut, balik ito numpak motor na mobil, at kung opak! Kaya mamang nawan! Kasi kung mga hugah ka. Maganda diswat. Kalau yang mo, at ay rugi na, daya. Alhamdulillah.